Lain nya abong cek si Kang Dul Sumbang cenah. Panyakit hate mah hese obatna profesor doktor mah bisa ngubaran. Eta tina masalah main bola, peda aya pamain Persib ka timnas. Nah da eta jelema aduh anu ngabuli mah nya ngarah naon atuh nya da manehna teh ngabela nagara lewat olahraga sepak bola. Naon tuh kudu riweuh, tuh kudu iri teu kudu dengki, naon untungna. Kahayang mah heueuh ka pelatih klub teh jeung ketua PSSI cing kumpulkeun lah nu jarulid nu darengki teh hayang nyaho sugana aya 2 kleubeun mah hayang nyaho adukeun sina maraen bola bisa henteu. Lain ukur bisa nyinyir we ka batur teh. Manehna mah tina main bola si BK mah nya geus beunghar. Mobil alus, imah alus. Mainna mah geus nguntungkeun, coba nu bisa nyinyir wungkul geus boga naon, lain diturutan nu berprestasi teh. Irah rek majuna atuh bangsa teh lain silih dengki wae mah. Sok damai itu indah ya, teu kudu silih buli. Salam olahraga, salam sehat kasadaya.